Haredang, 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 panas, panas, Astagfirullahaladzim. Nah, Ustaz, aduh Gusti nu Agung dipanggil tamu Agung sugan teh bupati abi teh pada sambutan gitu kan. nah gitu Eta naonnya pengalaman? Tanyut. Allahu Akbar. Nyaho pina ku atuh ieu pina ku ngagarong ieu atuh. Aduh alhamdulillah. lain Kumaha? ya Bapak Babinsa Bapak Kaptungnas Bapak Wilujeng Bapak. nah iya Pak Lurah Apa lurah? Pak lurah. biasakeun naik panggung teh lain puluhan polohok sama salam heula salam Assalamualaikum. nyanggakeun salam kehormatan Islam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ojing kasar. Ngaji sing beres ya lo bajengan Nya, kan eta di mana-mana ge ya didinya anu maca salam Ya. tak anu rodus salam nu ngajawab salam mustami abi bade naros ka Pak Ustad. Pami ngucapkeun salam kengeng pahala teu? nya pahala Pami ngajawab salam kengeng pahala teu? nya pahala Tah abi mah yang dua-duana. Ojing. ade itu Sarakah hatudah ya atuh bos. kumadinya terus Nyat. Alhamdulillah sing kuring tiasa nempangan warga Sukabumi. gila, bisa Ini nya aduh. astagfirullah Subang. Hah? Subang Sukabumi atuh Ieu teh Subang? Subang Kuduna poe ieu teh urang teh ka Sukabumi. naon Sukabumi Kalau ngan pikir-pikir rek naon ka Sukabumi nu nitah eueun nu hajat eueun. my god, my god, what the fuck, magic anjing. Mending ka dieu we. Nepangan warga Cimarta laras ka ibunya. Cimarta tapi kalarasan punten pisan abi rada telat. tadi Tadi teh abi tungguan di dia manggeus nepi jeung Kang Ogi nya da Pak Ustad ninggalkeun. lain ninggalkeun di dinya rese ka mana tuh Abi di Bandung naik motor ka dieu. Biasana di Bandung ka dieu dengan 2 jam. Heeh. Ieu mangan 10 menit abi ngebut naik motor. Nepi ka dieu urang mah 5 menit teu nincak rem Pak Ustad. di Bandung ka 5 menit Heeh. teu nincak rem Teu. hebat Lain hebat abi mah dibonceng ka di Pak Ustad. Dibonceng kan kudu nincak rem ai Pak Ustad. Maka iya Pak Ustad abi ke. Pak Ustad mah teh nyasap ka dieu Pak Ustad. Nyasap. Di mana? Eta di Kasomalang. Saya mun abi teh nyasap kalarasan naik motor kan. heeh nanya atuh Nanyakeun kalarasan aya ibu-ibu balik dagang beureung ibu-ibu na teh. Da ieu keur nyekel nyiru, ieu keur ngelek bobok orang hebat tuh orang hebat nya abi teh naroskeun ibu dupi bade ka Cimarta ka balik mana cek abi teh. Aya si ibu ban hese nunjukkeunana. oh udah pinuh orang hebat tuh Ragam kieu. Eta mah nunjukkeunna ku bujur Pak Ustad. Allah Laras ibu ieu mah ku bujur. kumaha eta si ibu Ibu dupi bade ka Cimarta ka balik mana? Eta si ibu ngajawabna, heeh ujang mah di dieu kari ka kiri, heeh ke kanan sakadi, waduh eta ke aya bunderan. hei tunun heula Lurus. kok nurunin pembawaan Nya, eta kok diluruskeun pisan Pak Ustad. Ku abi teh dijawaban abi mah hese nyakan setang kieu. heeh Dijawab ku abi. kumaha Nuhun. oh gitu bosna tuh tebangkeun ku Kang Udan anjeunna salah sabios juara API 2016 tepuk tangan untuk Kang Udan Punten ibu, punten tong dikeprokan. nah Apalah arti sebuah tepuk tangan tanpa adanya saweran? Ah, Kemarin dia tiga kena saweran. nya santuna kan abi di Bandung teh kadieu make bensin atuh Pak Ustad. Kok pikiran begitu sih? Oh, tong mikiran. Pak Eka sih Oh, Pak Eka. Anu mana Pak Eka? ketua panitia. Ketua panitia di dieu? Aya Pak Eka? Ah iya. Mana? Ah, Nyumput Pak Eka masih di pentas saweran. tenang aya Pak Lurah teh. Aya Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah. Sekali deh Ibu tepuk tangan untuk Kang Udan Bu.
Alhamdulillah ya panitia Kang Eka kali reng-rengan dia terus biasa ngadongkap kucing buring reng-rengan dia tawis Kang Udan salah sawios artis ayeuna cik gitu mah satu itu buka wudu sama gitu Mas. Alhamdulillah itu Kang Udan salah sawios artis Jawa Barat ayeuna para bos dipanggil ke mana-mana para tabibna kepada cerita tak henti menerpa badai kehidupan yang datang menerjang akan henti bertahan hingga nanti. dipanggil ke Singapura kurang dengarkeun Mimon Payun mudah-mudahan Kang Udan dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Atau Pak Ustad abi mau Lain maut acan beres panggilan Allah teh lain maut unggul kumaha tuh aya kilu hiji panggilan Allah ke urang ke manusia ya tilu hiji panggilan azan aja PKM adan hayya ala sholat panggilan adan ngajak kita sholat nu kadua panggilan umroh haji umroh haji eta nu katilu panggilan kematian abi mah umroh haji mah alih Pak Ustad yang naon di ditu mah panas heeh abi ke bahasa di Arab yo nyeunot rokok teu kudu make korek teu korek tempelkeun we kana batu set bakat ku panas ditempelkeun kana batu tak burung potong mana rokok gitu ari Pak Ustad aya wae atuh yo masak asin oge Pak Ustad teu kudu make katel teu kudu make kompor simpen nang urunan batu asa ku uci ada nah uci bagian asin gitu nya bagian Ustad nya abin teh kadieu teh saros mah hayang nya diajar gitu kan hayang diajar hayang nya sholawat ka Pak Ustad gitu kan ayo baheula kan pernah masantren pernah sakola eta nya kantos abi mah santren anak abi mah masantrenna kitu bisa ngaliwat bungkul Ustad ari keleutik eta sok tilu ngaji gini kan iya ngaji abi minum ka masjid Ustad naon mau kenal mau budak ayeuna gini kan sok aya diajar nya sok baheula nya osok atuh Pak Ustad di mana diajarna abi kantos masantren viola di Cianjur 18 tahun Pak Ustad 18 tahun terus pindah ke Garut di Garut 15 tahun oh 30 tahun tah 30 terus terakhir di Suryalaya genep sudah nasi genep tahun 36 tahun hebat Iya. hari umur ada sabaraha 2 hiji Pak Ustad ciri bohongan siapa nya ada ngaji 36 tahun umur 2 hiji nya santana abi ge hoyong diajar ka Pak Ustad tapi punten ibu nu balik ditu eta nontonna ulah sange ganteng ya ibunya nah dan ieu mah kawantos abi bahasa itu main di Bandung ibu ieu mah nu nonton teh ibu-ibu sange ganteng eta mah aya nu lebat gaang sih ibu aya nu asup gaang panjang digodok ge lah lapan ngolajo eta mah dipaehana di dempet Pak Ustad kumaha dan pae pae eta gaangna murag ih meni hangseul ek diajar sholawat nya aya komo ayeuna acarana mieling di Isra jeung dimirajkeunna baginda Nabi nya gitu hayang diajar sholawat hoyong aya guru sholawat terhebat aya aya nya tuh aduh hoyong diajar pimpinan Pondok Pesantren Republik SOS oh gitu urang panggil wae Panggil wae. Kiai Haji Ogi SOS maka Kang Ogi Panglima Bodor Jawa Barat dihasilkan Kang Ogi serang Ceedoh
diajar sholawat. Mohon hayang diajar gitu teh.